Ya aya wae abi karek eueuh damel. Ya isi abi sak cek ka teh pipit mah roti Jepang can aya sayapan. Oh, eta tah eta. Apa di dinya eta? Mana teu aya. Eta. Teu aya ah mah. Eta aas. Mana atuh? Teu aya ieu Iya, mah sabun. Beriji ya. Sanes nu kieu ieu mah roti Jepang aya sayapan. Sumuhun ieu. Ieu mah sanes roti meureunnan teh atuh. Naon Tong ngabobohong teh abi handap ke ngabobohong juga gerak sok ieu kitu. Abi teh sayapan tah. Iya aya sayapan dijamin hibar jeung sangcut-sangcutna ieu. Nah, nari teh ieu bener roti Jepang teh. Nya. Kade mun salah. Abi anas bolak-balik. Nya abi di aku ieu bisa hibar jeung sangcutna. Nya. Nu bener ari teh. Lain yang serikeun abi ieu mah. Mah da sok. Nya ieu teh sayapan lah hidup ka ditu. Sabaraan ieu? 3.000. 2.000. Kade nya mun salah da abi kakarekeun di piwarang jeung roti Jepang dina. Emang eta mah roti Jepang nu kitu lain roti ieu. Tah mun nu kieu. Nya da teu terang atuh abi mah di piwarang ku istri tah. Kadenya mun salah abi digentoskeun ka dieu. Nya ka dieu sok bener geura eta dijamin ngapung. Parupa piraku roti Jepang ngapung jeung cangcutna sok ka mana wae si teteh mah. Angka hayang hibar cenah nu aya sayapan. Sok bolohoa.